Dul, kurang kayak masih balak kasadut yuk, orang lebaran. Mar, kan orang loba dosa sering ngabuli manehna. Oh sih, sugan we aya. Ayo. Oh Dul, aing ngerasa loba salah ka manehna. Karena abang sering ngabuli manehna, Mar. Sugan we aya di mana? Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, balak kasadut. Aya jelema na, Mar. Tapi icing bae nya. Molor kene sugan. Wah, tuh bener ieu jelema. Wah, kudu diudangkeun ieu mah Dul. Ya, urang gebrak ge sekalian jelema kieu mah, Mar. Oh, hayu. Hayu. Udang sia lebaran. Molor bae. Sabar decun siang ngaget-ngaget bae aing. Aing dek lebaran, Yeng. Dek minta maaf-maafan ka sia. Mun aya mah minta rangginang sekalian. Lah, embung stok maaf aing geus beak di pentaan ti kemari. Boro-boro orang ginang, teng-teng ge aing teh gablek. Ulah kitu, Yeng. Eta geus jadi kewajiban, urang kudu saling memaafkan. Oh, ulah murugul jadi jelema mah. Sia onam lebaran ge baru ga duit. Lah aing duit sapere ge ngan teh gablek pisan. Waduh, ngomong teu boga duit mah, ulah ceuri. Tenang, Yang, duit yang loba. Ya, minta kaluaran Dul. Yo, duit na loba. Tah. Kabeh, Geng. Kabina bida teh sia ka cuma blaksak teh mending ngahina buang. Sia duaan kabina bida teh ka aing. Tabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Mang Oleng Channel mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa subrek subscribe. Like, komen, dan bagikan. Tonton sampai habis videonya. Oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.